lain lalagaan. Napas Islam di Indonesia teh diteliti kurang Amerika. Oh ternyata aya ideologi aulia Allah nu diteruskan ku para ulama. Di perangan Indonesia ngamuk ujianana, ulamana dibunuh ngamuk ujianana, carana generasina. Maka jangka waktu 10-20 tahun supaya hancur generasi Islam. Kumaya bere TV, bere HP, gambar HP-na anu nyingsat, aduh anu kutang nanggeus henteu dikancingkeun, kutang mah kutang hayang henteu dikancingkeun, membleh bae kadeuleug gegedena saparo kadeunya. Atuh boro-boro budak kolot kos aja pengen dibete kicep ada teblon eta kos itu eta atuh pala mah ngomong ieu nyingsat tak kurang cek yana ditafsiran deui ku nya eta Pak. Mabok 10-20 tahun kaharep rusak ujianna ieu generasi. Terus dibumbuan pendidikan ulah kena ikhlas, sebab melalui ikhlas ialah teger perjuanganan mulai diarahkan ke dunia, diyayasankeun teu jore pendidikan yayasan teh istimewa lantaran bisa bahasa Inggris bisa bahasa Arab ngan tahap ikhlasna nu hese. Di dieulah kelemahan anak ditinjau satu sisi ilmiahna luhur tetapi keropos eueuh ikhlasan. Terus tersisalah kuari pesantren salap dihitung nu mantak kula nyaho hitungan anda kada rencana Amerika. Santri sa Indonesia pada tahun 5 tahun ka tukang 6 tahun ka tukang teh hanya 8 juta eta teh dikumahakeun santri teh. Oh kiaina kurang melalui pemerintah bere duit pemerintah teh racun kapan mulai engkeuy-engkeuyan pemerintah geus pugunu ka Golkar kiai teh geus pugunu ka partai antri asal nu kadinya bae geus teu didengikeun kapan ilmu na pengajianna runtuh tinggal ngejegir bae bangunanana mulai tinggal sabaraha persen deui ku ari anu utuh. Nah seuri kapan Amerika teh jarago ngaji nama palinter bahasana dan lain sebagainya komo sampai ke kuliah mah tapi ikhlas tuh teu aya selangkah dua langkah aya perhitungan aya kalkulasi dunia jeung dunia dek di mana benerna seuri Amerika kamari mah 10-20 tahun ka tukang mun digempur Indonesia wah teger tapi kuari mun digempur ku Amerika perhitungan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama tusma'u min mukallafin. Lan angin pasti deden rungu ya dakwah saking wong kang mukallaf mutazimin kang narima tetep ala mislihi ing atase umpamane mukallaf ala mislihi ing atase umpamane mukallaf atau mudda'i walau ida'alan lamun ngadakwa ya mudda'i atau mukallaf infirodahu ing dari mangijene ya mukallaf sumada'a kari-kari ngadakwa ya mukallaf ala akhara ing atase wong kang wone lam tusma'i tsaniyatu maka ora den rungu opo kang won amdan atawa imahamaha wa wasafahu bi ghairihi
dan nyipatan yang mukallafu inda kharbi ghairihi kalawan liyane amdan lam yabtul aslu dawa maka ora batal apa asale dawa fil azhari dalam munggu kaul azhar. Setiajan orang neraskeun pangawasan orang bacakeun heula Fatihah kahiji kanggo Ibu Hajah Sarmani binti Haji Siat Sentul Curug Sinang bin Sarmala bin Sulun Asmunah. Kemudian almarhumah Hajah Nur Siti binti Haji Nasri Simun bin Jayan Sunan bin Paku Alam Serpong Tangerang. Kemudian gitu almarhum Haji Dede Khalid bin Kiai Haji Muhammad Asmoni. Kemudian Siti Aminah binti Haji Saputra Asri Anwar Maharem. Terakhir tokoh Mustabrani Haji Husain. Kemudian almarhumah Titi Supadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina minggu ieu insyaallah urang bakal dihadiri ku tamu urang di Turki, ialah Syekh Fadil Al-Jailani, cucu daripada Qutbul Auliya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh. Nudina 2 tahun katukang direncanakeun diundang haul harita mareng di Malaysia atau di Kashmir itu India. Kalayan teu nyangka Allah ngersakeun dina minggu ieu insyaallah anjeunna hayang hadir di dieu. Kuari keur dijemput di bandara rencana jam 7 rindingna insyaallah meureun ayeuna keur di perjalanan. Jadi dina minggu ieu urang insyaallah dihadiran ku incu daripada seorang Qutbul Auliya anu anjeunna menemukan tafsir Al-Jailani di Patikan, karangan Tuan Syekh Abdul Qadir nu disekep teu meunang disebarkeun masih sababaraha keneh. Di antarana ieu tafsir Al-Jailani diketemukeun ku anjeunna, dimohon kemudian dibawa dicetak. Alhamdulillah mungkin 5 atau 6 tahun ke tukang geus tersebar kitabna. Atuh sanajan disebar-sebar ge emang teu mondok atuh hese. Deui kumaha macana atuh. Anu mantap ge atuh disebar los.
bos gitulah jelema nu teu marondok mah anu mondok mapan panasaran sabaraha jilid eta kitabna kumaha eta komentarna rame apa henteu bisa henteu dirabek rekam ka HP aya perangan teu eueuh sia mah pan kararitu bae ngajina ondo ngajina teu beres. Jadi balah atuh dek mondok dek teu mondok nu jelas mah urang teat bangga dalam arti cinta ke seseorang ulama besar sekup internasional keliling dunianya nama dakwah. Urang mah gagarak ti dia karangkas betung ge geus haje perhitungan bae gede henteu diberena. Eta bloona teh tolol. Dakwah teh dihitung ku pamerena. Nya ka leuweung, nya ka gunung maju ikhlas. Ban kempes hujan deui. Eta teh bloon tah. Ulah kitu aya dakwah wae we netruk nikreh ceuk urang Sunda. Di mana yang rencana rasuk Islam didinya oh iya dulu badi laksanakan ribawi di pasar nah di pasar dakwah jadi lain kudu diondang baik aya yang mah di pasar konceng-konceng anak ayam turun 10 ngamen tamat mantak naon urang ge maka speaker di pasar. Saudara-saudara sekalian, bahwa hati-hati di pasar ini adalah banyak tukang minta-minta. Salah satunya saya. Cek tukang pasar salarial kabeh. Nah gitulah jadi suasana dina sahaya insyaallah orang sambil menunggu kedatangan Al-Mukarram Syekh Fadil orang sakubaha biasa soal dakwah mendakwah kamari syaratna ayat 7 bisa diluluskeun sote syarat genep itu lain 7 marga hiji antakuna malumatan galiban dakwaanana kudu maklum dijelaskan ayu fassila ma yad'ihi kudu dirinci nu diakuna apakah ieu ngahaja atau kesalahan atau syidik amdin sebab engke hukum bakal beda-beda. Apakah ia melakukan pembunuhan teh sorangan atau babarengan? Babarengan sabaraha urang kudu dirinci dijelaskan. Nomor kedua mulsimatan kudu geus tetep temenang anu encan jelas kemudian didakwakeun kudu geus jelas dakwaanana mun ngadakwa hibat gahibatkeun perkara ngajual ikrar dan lain sebagainya kudu jelas. Nomor katilu ayu aina al-mudda'a alaih kudu dijelaskan ku si mudda'i mudda'a alaihna dina dakwa anana. Jadi kudu dijelaskan saha pelakuna satungtung can dijelaskan pelakuna sasar heula teangan heula ngan teu meunang langsung
jelema diponis tanpa dijelaskan heula nya atau henteu nya ngalakukeun teu bisa, tetap dirinci heula, integrasi heula tanda-tanda mengarah atau henteu teu kudu dijelaskan melalui barang-barang bukti. Tilu sebenarnya yang mengaji mah jang hakim jang jaksa di negara Islam seperti khalifah, tapi di negara orang di negara demokrasi hampir aku cara-cara dina dakwah mendakwa lamun dilaksanakeunana sesuai jeung aturanana demokrasi murni. Di urang mah semi demokrasi, semi ban lamun semi gegerdegan teu ngeunaheun ditumpakanana. Kiai lamun semi bau golkar. Pokoknya asal nu semi-semi bejawara ge mun semi mah kos kitu. Jadi teu meunang manggih nu gubrag-gebreg aya berit di luhur mencak eta ngaranna jawara semi. Aya jawara asli batu kalem bae ditampilin dilihat diciduan ieu atuh kalem bae can wayah nam biasa bae. Oh ieu mah rokrak noel mencak eta kan teu beres teh jawara oplo eta kos. Oke geus nangtung beta jawara mah kakara masang kuda-kuda dek saurang-saurang atau dek babarengan siang ngalawan aing. Hah? Aing dek lompat. Eta jawara asli kakara ge kos kitu. Masya Allah, kos kiai asli batu biasa baik. Ditanyakan masalah duka heulana nyana ngotot karako ngajawab nagaya di sapinah masap malah di parukunan heula kurang puas jeung kurang jelas naik ka sapinah kurang kedeh bae naik karya kurang keneh irsyadul ibad naik deui yuh ke Fathul Muin. Imah ditanya encan dina jamul Jawa menage talian kiai kos kitu ieu sok sama kiai kos kitu boloon maning diasupkeun ka sumur gebruskeun habaq teh kiai eta kos kitu di parukunan heula bae karangan Syekh Arsyad mah kieu ja usoli teh ya usoli fardhul maghribi sakumaha dina parukunan. Ji parukunan menang di mana aya dina sapinah ge karangan Syekh Nawawi teh kieu Salih bin Sumer ngajelaskeun. Tapi dina Riyad mah leuwih jelas asana kieu. Mun dipatumuin kula ge poho eta sebenarnya. Jadi geunaheun ngadegeun eta kiai asli. Dongeng almarhum Abah Kiai Khairun mah di hareup meja aya kitab di tengah, kitab di dapur, kitab di luar ge kitab. Diuk di mana bae aya kitab. Percis kos Kiai Kuari. Percis di hareup majalah, di tengah koran jeung TV. Di dapur mah eta majalahna nu kelekna kadeuleu gambarna aya kelekan segala kok mau di luar puyeng deuleu kiai kuari teu asli teh kiai kos semi ngaranna tagas lamun semi ngegerdeg moal bisa HS urang ti dieu ka Serang naik mobil semi maning naik gorobag jeung tah eta kos itu urang ditungtun ku kiai nu semi atuh maningan gitulah. Aduh maksudna urang beberes rarapi ja urang hirup teh bakal kapanggih jeung nu nyieun urang
Haju ditanya pan kuno nyieun urang kumaha mempertanggungjawabkeun. Tah di negara demokrasi ge lamun bagus mah ngalaksanakeun hebat. Ieu mah pan sidang teu anggeus 12 tahun. Tunda deui. Kula sok nanyakeun ieu teh sidang ditunda-tunda emang kumaha kitu? Kiai nu mantak ditunda-tunda teh cenah teh rahasiaan. Naon tah rahasiana? Cenah teh mah kiai lain sia tuh ngomong. Kunaon mantak ditunda-tunda eta kiai sakali penundaan teh horenganan barkasnya fotokopi 12 lembar 1,5 juta. Eta tah lamun sok 1 juta eta ti fotokopi doang encan ka ditu untuk menentukan waktuna dan lain sebagainya. Jadi sekali berangkat teh eta teh kumaha duitna, mun duitna gede atuh dilaksanakeun, uluh duitan teu dilaksanakeun. Eta negara sia kos kitu tah, di negara sia tah ai kiai ge atuh sarua di negara urang teh kos kitu tah. Tah betah teu urang boga negara model kos kitu tah betah teu aya betah teu teruskeun eta betah teu deuk dikumahakeun di negara urang. Masya Allah kula mah ningali dina kitab Takrib Benuletik lamun di negara hujan berarti halodo. Kapan eta kudu diinstruksikeun ku imam al imam ona ibuhu instruksi puasa 3 poe dek ngainstruksikeun salat istisqa. Imam teh kapan lurah, imam teh kapan camat, imam teh kapan bupati, belah dituna gubernur, menteri, presiden. Instruksi puasa 3 poe, tobat ka 4 poe berangkat ke lapangan atau ke lembah ke leuweung di mana nu dilaksanakeun salat istisqa. Iji puasa heula instruksi imam nyana ngainstruksikeunana ieu misi urang nu dititahna wajib nuturkeun milu berangkat puasa teu meunang make pakaian nu bagus, make sesengitan ulah nu geulis ulah milu atuh lainna doa di ditu na SMS ge ka lapangan nini aki-aki budak leutik hewan pos ka lapangan tempat salat istisqa wa yusallil imamu ona ibu salatlah bertindak imam atau naib imam ya imam teh di samping instruksi nyana ngimaman salat istisqa. Coba di Jakarta Ahok bisa ente nyana ngimaman istisqa dia boro-boro Ahok atau bupati urang ge wallahu alam bisawab je mangku wada eta kapantakan ngeunaheun namun kos kitu mah atawa jana instruksi geus ayeuna mah lantaran nyana teu mampu MUI ketua MUI Kabupaten Tangerang supaya ngimaman salat istisqa. Pan lain sakadar jadi salat tapi urang percaya tante doana diijabah. Pan ieu teh hayang hujan ai sakadar ganjaran mah tu jadi bae tapi nu diperlukeun teh kapan hujan. Ieu aing mun diimaman ku MUI ieu hujan teh moal asana tarang beulah ieu tambah panas asana ieu sebab naon bensin kapan percaya henteu aing diimaman ku MUI cak MUI teh boso amat memang teu ku uji nya mah ai keur sok-sok aing mah ganti ku ari mah Kiai Golkar wah acak-acakan lain acak-acakan acak-acakan percaya henteu urang tah eta kan nu diperserukeun teh kapan hujan baheula almarhum tahun 71 kapan embung tadi lantaran dipaksa dae ka ditu
instruksi kabeh puasa dituturkeun sanggesa puasa berangkat terus berangkat ke rancak pondok ka ditu hewan-hewan kabeh digiringkeun aki-aki nini jelema Rarudin malah hudang isuk-isuk geus ulah mandi deui antepkeun cileuh ge antepkeun cileuh jaga gede polecapan cileuh ge bisa pakai nyarap teman. Nah berangkat kali itu bahkan ngomong almarhum bisa malah cenah pemerintah mau ulah milu istisqolah besi ngahalangan coba eta berangkat istisqo biasa terus gadoa pan cuplas ceplis balik teh jibreg pangeunahkeun kos kitu hari-hari tah tahun sabaraha can kembal istisqo kula ge diajak embung di mana di hareupeun nelayan dek salamet aing mah aya nu istisqo buah aya ye jamaahna ge di nu istisqo di nelayan ku goblok-goblok teuing teh si istisqo di nelayan maka sapari kula dirinya ngomong istisqo di dinya eta kumaha nu penting mah cenah urang menang ganjaran we disesuaikeun sungut sia ku aing ku butuh cai ieu mah eta paneta henteu pada tempatna tuh Masya Allah karim nah imam mentak milih bupati mah engke nu bagus babacaanana nu pernah ngaji takrib nu pernah ngaji Fathul Muin acana negara acak-acakan gajeng kumaha moal ngabangun jalannya na macaan kitab bae sana ini ieu ge kudu bisa kan ge kuari jalan teu bagus-bagus komo ku kiai meureunana cak kiai geus lah jalan ieu penting urang sarolat bae televisi tayanganna marhabat terus baca solawat baca syekh Masya Allah kafir demo kafir tapi kan iya nalika kos ieu misalnya ayeuna paila satahun misalnya dikersakeun ku Gusti Allah hujan satahun Presiden Jokowi nu kurang dibanggakeun nyana instruksi mampu henteu jana instruksi jatuh pernah mondok panjana mah di mana mas antren nanya di Amerika masa mas antren di Amerika dan waktu keharti jaing mas antren di Amerika kuduna mas antren mah keluaran mana Jokowi Baghdad serem kadang-kadang kadang-kadang seubeuh urang waduh presiden urang jebulan Baghdad Masya Allah di Baghdad Suriah hadena teu katembak ta presiden ngidaheun kan tuh ya mati mana jebolan Amerika di Amerika ke Australia wah asana pejudi kelas berat ieu mah ya aduh eta artina deuk kumaha instruksina nya lamun paila lamun halodo ayo gerak saha coba imam kapan kudu instruksi mentak milih presidenna nu bisa maca Quran nu bisa maca kitab mantap kamari makan ke Gus Dur misalnya jadi presiden aju paila atau halodo jeung Gus Dur kita istisqo urang siap nuturkeun anak mantep Gus lah pokokna mah ayo siap urang ngeunaheun kan di imaman ku jana urang yakin ngeunah urang kuari mah andai kata kuari dipimpin ku NU bae istisqo urang geus sancaya komun lain NU mimpin istisqo ketua NU can caya aing emang kurang teu kuna naon sih rada nanaon bae setik emang kurang pinter wow diakui atuh pinter mah tafsir jago dan lain sebagainya naon atuh ieu soal diijabah jeung teu diijabah bak soal kebersihan batin ikhlas jeung teu ikhlasna emang teu ikhlas wallahu alam bisawab pokoknya kitu beta kok kieu kos nu nyaho aing mah nyaho jasa emang kieu pernah ka ditu henteu aing teu kudu ka ditu aing nyaho mah tuh aing nyaho mah kos balak genep urang nyaho atuh teu kudu main nyaho bae teh mah kos itu menang di mana atuh eta mah rahasia perusahaan semua teh naletekeun kos nu hayang bareng teh gitu main balak genep nah hiji dua tilu kaopat guari ikir carita di negara urang lamun dilaksanakeun mah aturanna ieu rapi sebenarnya mah urang teh boga kahayang rakyat
hayang dipimpin di negara urang teh supaya jalan bagus, sarana peribadatan bagus, sarana pendidikan bagus, dan lain-lain sebagainya supaya ngeunaheun berbagai birokrasi. Urang ngabutuhkeun pamimpin di daerah, bupati moal bisa ngalaksanakeun tanpa kahayang masyarakat naon ieu ditampunglah di dewan legislatif karena urang teh sebagai rakyat ngabogaan wawakil DPR ngaranna kahayang urang bejakeun ka DPR ja DPR tenang milih urang diolahlah di DPR sanggeus diolah sesuai jeung aturanana kebutuhan rakyat bejakeunlah ka bupati pemerintahan eksekutif supaya ngalaksanakeun eta hati sarasaan asa boga pamimpin urang kuari demo kuari ka DPR naon ieu nu didemokeun gaji naik per detik ieu wah kudu langsung ka bupati ge masih hitung-hitungan kene encan aya tanggapan komo lamun demo jalan ulah bagus-bagus heulanan ulah ngagetruk bae nu ieu handap nu ieu luhur ulah kitu bae heulanan tah ulah waka lesang jasa geus jalan ulah waka lantaran nu dagang endog alajur endogna ngaguling tadi nu eta tadi perhatikeun eta ku tarolol teh teh pemborongna apa teu sakola pasrahkeun coba ka kiai asa beuki acak-acakan tah jalan tah eta ulah ngagejluk kitu tah mantak naon dipayatkeun kadinya tah bisa ngurusan eta bae tah bupati pilih deui engke tahun hareup itu teh bisa kos itu aja tuh geus pokona mah lamun datang ka anggeus jalan masih ngagejluk keneh we jaki ulah dipilih ulah geus lah aing boga calon khusus ye Kipudoli lah jadikeun wakilnya Haji Pendi wah enggak asana negara aing beki ajur emang kunaon ajur atuh sakola teu naon teu kumaha beresna emang urusan jalan we lu ulah mun Kipudoli dijadikeun bupati ulah urusan jalan sia maji naon kubah masjid bae misalnya musola kubahan masjid kubahan jadi geus ranking jadi di Indonesia kubah terbanyak di Kabupaten Tangerang baru mikiran kubah apa nah ieu keur carita lamun dilaksanakeun atuh tinggal instruksi doang jauh bupati mah baik aing ka pasar Kemis waduh ada naga mobil aing tengah jungkel ada apa pak wah ini bagaimana tuh di Cilongok jalan gak rapi yang ini tinggi yang ini rendah laksanakan kalau tidak ada duit bapak ambil ayo gak habis duit bapak pokoknya mah ntar diperhitungkan aja di DPR bagi 2 kalau bapak habisnya 100 juta sini 200 waduh bupati Ondo deh baik tinggal nunjuk doang mantak naon sih itu jalan guys pokoknya lamun datang ka beres nyana haju terapis jalan ulah dipilih sakitu bae guys beja bae ka kula saha cenah ki aing boga geus calon khusus lah saha ki ulah loba omong mus bisa pokoknya bila perlu aing jadi bupati lah di negara demokrasi kos kieu ye geus sabaraha tahun urang ieu di Indonesia merdeka warah tahun 2000 ka dieu pemabokan baheula mah di Jakarta doang ku ari ka ketos teureub teu pantes diteureub aya nu mabok waru eta mah pan lemburna ge lemburna deui baheula mah pan eta mah tangkalawi kuntil anak malulu kuari nu marabok ambalaya masya Allah karim ieu kuari sakecamatan Pasar Kemis hampir tiap desa mararabok nu aman teh ngan di Cilongok doang ya Allah ya Rabbi parah di mana-mana mah tapi nu ditangkepan cenah di Puri malulu je eta ayo coba mabok zina maling dek diantep ya negara orang ieu urang mah urang nu ngararaji mah ieu pan sing birigidig ngadengin nu mabok ngadengin nu zina ngadengin nu maling ngabirigidig tapi pan ieu nu ngaji teh sakieu aya sabaraha ribu misalna tah nu teu ngajina sabaraha juta ieu mah alhamdulillah nu ngaraji mah pastilah paling ge pacorok sendal lah itu doang
tamatu emang biasa tamah. Kaopat wa rabi'uha mata damanahu gaulu innama tusma'u wa innama tusma'u min mukallafin. Bisa didengar dakwaan teh timbul di jelema mukallaf, yakni jelema balik berakal, jelema anu geus mukallaf kataklif kusara. Balik berakal ketika nyana ngadakwa teh geus mukallaf bisa dideng. Jadi budak leutik dakwahanna teh bisa dideng, jelema edan dakwahanna teh bisa dideng. Andai kata aya seseorang bunuh ternyata budak leutik, tangkap budak leutik, lamun aya saksina tanda-tanda bahwa budak leutik tersebut bener-bener ngabunuh bisa diadili, tapi tetap nu dikenakan hukum apa lain budak leutik. Ketika ayah tanda-tanda kebenaran selaku pelaku pembunuhna budak leutik encan mukallaf, nah ieu saksina saha setelah bener walina lah anu kudu bertanggung jawab. Mantap budak leutik bukan can mukallaf, budak leutik paeh kulantaran can mukallaf sorga. Mantap sidina Ali majarik bae Gusti, abdi mah hayang amat dijadikeun manuk piit lah, manuk piit maka di akhirat teh ngan sakadar diayakeun aju dijadikeun lembut teh disiksa teh dihisab. Belah dieuna Gusti, mun abdi maot keur leutik keneh meureunanan eueuh siksaan ngeunaheun amat jasa tuh. Kulantaran kusieun-sieunna ka neraka sehingga boga perasaan hayang jadi budak leutik keur leutik paeh bae kulantaran teu ditaklif can mukallaf paeh budak leutik mah sorga. Kumaha cenah anak encek ieu paeh sorga bae anak Katolik, anak Kristen, anak encek nu di lingkungan Kristen, Buddha, Yahudi, Hindu paeh nyana sorga. Sebab mungkin di akhirat lah mun di kadarakakeun nyana demo ka Gusti Allah. Ye, cak budak teh. Kau di kadarakakeun depan kami mah insan aya taklif sanu nyaho kami asup Islam geus gedena. Oh, geus ka sorgakeun we pokona mah. Masyaallah. Tanu mantap ketika melakukan sesuatu nyana insan mukallaf teu bisa didege kecuali aya tanda-tanda kebenaran. Tetap nu kudu bertanggung jawab adalah walina. Aya tanggal buah dirusak ku budak leutik da ulah disintrik ulah dinaon ditampilin budak leutik karena ge can boga pikiran. Tewak budak leutikna anak saya. Ayo anak saya budak karusak tanggal buah aing. Hayo. Bapana datang ya anak aing. Naon emang tah ngarusak tanggal buah. Gelut sih jeung aing. Aduh mangkaning kumis sok gede jasa itu. Aduh agak satu dihampur apa sih kurang. Tadu tahu jawab bapana. Embe atuh keur mukallaf embe. Aya embe mapal ka sawah urang sadengkeun sawah urang teh keur mejeunna reuneuh. Keur mejeunna reuneuh pare teh. Wah diganjor ku embe terus. Beak. Ulah embena di pincrangan, ulah embena di palampang, ulah cek embe atuh aing mah sapira aing eta salah embe sok anu dikeureup merah pinclang atuh mending dipencit di dahar. Embe mah teu boga salah sebab biar mukallaf geus bete waku urang salabarkeun ieu embe saya aya nu ngaku nah sawa aing beak tanggung jawab sia ge cenah teh mah pagawean embe lain pegawaian aing embena embe sia kan tapi terus embena bae cenah siksa wah ieu teh beres si budak ieu budak teh beres embe teh kan kudu diangon lantaran di palataran teh aya tatangkalan mantap di Cilongok mah alhamdulillah percis ko si Taman Safari. Embe Jawa sing palitu, embe gembel sing kadang-kadang sapi, kadang-kadang kebo, masya Allah. Geus teu kudu ka Taman Safari, asup ka Cilongok percis. Kucing loba dikotok segala rupa.
Entah kula instruksi ka santri pun citabak dak. Santri na sial deh teu kudu titah kiai geus dipencita. Blon leuwih teu heula berarti nyana. Teu kadik sia pacar bener bae ke aing gosip. Lalagada mah. Nah itu menang di denge dakwaan lamun lain ti mukallaf. Hiji. Nomor kedua multazimin anu katetepan ku hukum. Berarti nu netepan di eta nagara sesuai jeung aturan. Nah, kumaha lamun perusakanana ieu ti kafir harobi? Atuh henteu mukallaf kafir harobi mah. Sebab kafir harobi mah henteu ngahak kana kisos. Ku ayana sakitu ke lain deui urusanana. Lamun nu ngabunuhna kafir harobi lain urusan engke antar negara. Jadi orang mah kapan eueuh kafir harobi di urang mah aya kafir musaman, kafir muahad, kafir harobi mah teu aya. Kafir harobi teh kafir nu merangan. Nah, Amerika bisa disebut kafir harobi ketika merangan urang, ketika henteu atuh henteu. Nyana asup ka urang jadi kitu tamu urang. Ya eta teh atuh kapan kafir muahad kudu diamankeun teu meunang dibunuh. Urang ngabunuh urang Amerika kena sanksi sarua bae menurut agama ge. Teu beunang. Janyana terek ngarusak ka urang. Adapun urusan perusakan politik ngadu politik di negara urang. Janyana teh ngarusak sabenerna mah. Nyana teh kan merencanakeun Indonesia. Wah, ieu teh umat Islam terbesar dunia. Dilihat dari organisasi Islam NU terbesar dunia, ditambah ke organisasi Muhammadiyah, ieu termasuk besar keneh. Lain lalagaan. Napas Islam di Indonesia teh diteliti kurang Amerika. Oh, ternyata aya ideologi aulia Allah nu diteruskeun ku para ulama. Di perangan Indonesia ngamuk ujianana, ulamana dibunuh ngamuk ujianana, carana generasina. Maka jangka waktu 10-20 tahun supaya hancur generasi Islam. Kumaha bere TV, bere HP, gambar HP-na anu nyingsat. Aduh, anu kutang geus henteu dikancingkeun. Kutang mah kutang hayangan teu dikancingkeun. Membleh bae. Kadele gegedena saparo kadenya. Atuh boro-boro budak kolot kos aja pengen di bete kicep. Ada teblon eta kos itu eta. Atuh pala mah ngomong ieu nyingsat tak kurang cek yana. Ditafsiran deui ku nya eta. Tah mabok 10-20 tahun ka hareup. Rusak ujianna ieu generasi. Terus dibumbuan pendidikan ulah kena ikhlas, sebab melalui ikhlas ialah teger perjuanganan mulai diarahkan kada dunia diyayasankeun teu jore pendidikan yayasan teh istimewa lantaran bisa bahasa Inggris bisa bahasa Arab ngan tahap ikhlasna nu hese. Di dieulah kelemahan anak ditinjau satu sisi ilmiahna luhur tetapi keropos eueuh ikhlasan. Terus tersisalah kuari pesantren salap dihitung nu mantap kula nyaho hitungan anda kada rencana Amerika. Santri sa Indonesia pada tahun 5 tahun ka tukang 6 tahun ka tukang teh hanya 8 juta eta teh dikumahakeun santri teh. Oh kiaina kurang melalui pemerintah bere duit pemerintah teh racun kapan mulai engkeuy-engkeuyan pemerintah geus pugunu ka Golkar kiai teh geus pugunu ka partai antri asal kadinya bae geus didengikeun kapan ilmu na pengajianna runtuh tinggal ngejegir bae bangunanana mulai tinggal sabaraha persen deui ku ari anu utuh. Nah seri kapan Amerika teh jarago ngaji nama palinter bahasana dan lain sebagainya komo sampai ke kuliah mah tapi ikhlas na tuh teu aya selangkah dua langkah aya perhitungan aya kalkulasi dunia jeung dunia dek di mana benerna seri Amerika kamari mah 10-20 tahun ka tukang mun digempur Indonesia wah teger tapi kuari mun digempur ku Amerika perhitungan
hati nah tuh gitulah ya. Nah iyalah wa innama tusma'u min mukallafin multazimin ala mislihi multazimin